Dinten ayeuna teh abdi teh bade aya acara natus ieu teh nya, natus rama abdi sareng rai abdi du pupus teh da duaan harita teh nya. Benten samingon panginten dihijikeun natusna oge disarengkeun sakalian gitu nya. Mata kumpul-kumpul eta tuh araya sadayana gitu nya, kumpul murang kalihna araya sadayana tuh. Biasa we di abdi mah datarana naon acarana ge ukur kieu we tah saala kadarna gitu nya. Paling ukur ku artos saala kadarna deh tara pusak pasak da. Di abdi mah da kieu geuning nya. Paling tuh acarana ge ieu mah ngaliwet teh kanggo keluarga mah teu nanaon gitu nya. Tara pusak pasak ulah-olah tuh ala kadarna we di dieu mah di abdi mah kieu nya ukur ngaliwet paling ari ngariung gitu nya. Di susuguhna ge nu aya we di saaya-aya. Paling ku artos we ku amplop di dieu mah. Kitu we baraya abdi mah duh kai di batur mah panginten rame nya di batur mah tuh tingali taruang geuning ka nikmat we geuning aing.